abdi Aulia Agustina salaku Caul. Nami abdi Alisa salaku Janis. Nami abdi Dima Sahira salaku Cihani. Nami abdi Baral Muhammad Asyikan selaku Pak RT. Nami abdi Levan Jajilianwan salaku Kongrepan. Nami abdi Muhammad Irfan Bagji selaku Maling. Pamkeun urang di kelompok 8F pada nampilkeun drama anu judulna Newak Maling Babarengan. Aya hiji desa anu boga kaendahan anu hese dicipta ku masyarakat desa sejen. Lantaran wargana silih asih sarerea jeung keayaan lingkungan desana kacida bersih. Ngaran desana nyaeta Desa Sabaya. Di Desa Sabaya kabeh wargana awalna hirup tentram. Tapi aya hiji isu anu ngabeberkeun aya maling tua di masjid. Nu nyieun warga Desa Sabaya jadi huru-hara hayang newak si maling. Ceelis, abi wani naras ai anu maling tua di masjid leres. Muncul healing eta mah barang leungit meureun. Atuh eta mah hilang hilang ampun. Muhun leres eta maling teh. Kamari abdi tos tinggal CCTV di masjid. Maling teh keluar mun panggeus salat Jumat. Aduh ece nuju ngomong kenaon ieu teh, nuju ngarumpinya. Alah si Cihani ngadarwas wae. Cihani untung abdi teh jantungan. Hampura nya ece. Nyakeun we lah betere terus kami perpanjang urang duaan itu ngomongkeun maling ceu. Oh, nya abdi akal. Kamari abdi jeung Pak RT tos ngalungtik si maling eta. Oh sugan, kumaha eta kawan teh? Ya gitulah. Kes sonten pan poe Jumaahnya. Pak RT nyuruh abdi mantengan CCTV pas Jumatan. Bisi ece erek arilu hayu. Oke Caul jeung Ceelis jagaan gerbangnya bae si malingna teu bisa kabur. Siap. Abdi dago di masjid langsung nya ceu. Siap. Pas pisan dina poe Jumaah, nyaeta waktuna pikeun sarolat Jumat. Cihani tos datang miheulaan Caul jeung Ceelis. Manehna langsung asup ka ruangan CCTV di masjid. Caul jeung Ceelis kamarana ieu? Aduh. Saha eta? Muhun aja muhun. Juk kape wae nya can minuyuh. Musir kan? Kamu nanya? Kalau saat kami bertanya kan berapa baik? Kurang leuwih ti 15 menit, dua jalmi eta diuk di handapeun tatangkalan sabari ngobrol nu teu puguh. Ceelis nempo aya jalmi nu make topeng keur nempokeun toa anyar di pinggiran masjid. Ceelis langsung nyolek Caul teras nelpon Cihani jeung kompromian. Caul, cek Cihani orang kudu fokus merhatiin gara-gara jalmi itu. Baiklah, saya nampak orang itu kan teh sih. Nya ieu sama dengan ih, serem. Tos cuma nampak kasih itu wae. Dah, astagfirullah, Kang Repan. Tong gandeng bisi gandengna nepi ka ditu. Hehehe, hampuranya kena naon ieu teh? Tukang tinggal aya jalmi nu rek maling. Oh itu, heunya geuning muter-muter nyaripkeun masjid, lainna Jumatan. Soranganna teh Jumatan. Males tong dicontoh. Abdi iluan nembak malingna ke ku abdi digebugan. Entong mihak pasarangan, keun wae ke dibawa ka nu berwajib. Nya aja nya kumaha cek marane duaan wae lah. Kang Revan bakal makan gerbang-gerbang ge bisi semalina teu bisa keluar. Siap. Salat Jumat anggeus. Pak RT jeung Cihani nyamperkeun Caul, Ceelis jeung Kang Revan di pojok sudut masjid handapeun tatangkalan. Ayo ke arah jamban si maling nyebut didinya tadi abdi jeung Cihani ninggalin CCTV. Ayo Pak. Ayo. Ayolah cek orang susul. Ayo. Anjuk di jamban, Pak RT mau kapanto jamban nu kaayaanna teu dikunci. Ayo, ka mana-mana maling. Sun, benang tah. Wawanian lagi desa ieu laporkeun Pak, laporkeun. Ayolah, sama urang ka jero masjid. Ayo. Pas aya di jero masjid. Kang, bukakeun topengna. Mun Pak. Lah, Pak Irfan. Pensiun DRT geuning jadi maling. Nya ih, mah nyaman apa jadi maling. Hampura sadere hampura tulung tong dibawa ka polisi. Ibu ayo urang bawa ka balada geus
Bapak polisi. Kuilah Cuk. Dibawa Pak Irfan ke kantor polisi ke ditindaklanjuti. Nyieun perasaan warga desa Sabaya jadi tenang deui. Salpas ti eta, warga desa Sabaya jadi leuwih getol ngayakeun pos ronda jeung antisipasi warga ngurangan celah kajahatan kajadian deui.